Bismillahirrahmanirrahim. Babut taukidi. Bab taukid. Penguatan taukid. At-taukidu ari taukid tabi'un eta anu mengikuti lil muakkadi kanu ditaukidanana fi raf'ihi dina rafa'na wa nasbihi sareng nasabna wa khafdihi sareng khopadna wa ta'rifihi sareng dina ma'rifatna wa yakunu sareng bukti taukid bi alfazin eta kulapad-lapad ma'lumatin anu tos diketahui wahia sareng ari lapad-lapad ma'lumah an-nafsu eta nafsu wal ainu sareng ainu wa kullu sareng kullu wa ajma'u sareng ajma'u wa tawabi'u ajma'u sareng para pengikut ajma'u wahia sareng ari tawabi ajma' aqta'u eta aqta'u wa abta'u sareng abta'u wa absa'u sareng absa'u taqulu ngucap anjeun qoma zaidun nafsuhu lapad qoma zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum sareng lapad ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina sareng marartu bil qaumi ajma'ina. Ayeuna pembahasan tentang taukid. Ari taukid teh at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ari taukid teh nyaeta anu mengikuti kanu ditaukidanana baik dina rafa'na nasabna khopadna sareng ma'rifatna. Misalna urang kana contoh heula pan lapad mana wis tentunya lapad-lapad nama nyata naon cenah anak nafsunya ainu kullu ajma'u sareng tawabi ajma'. Contona tingali qoma zaidun nafsuhu. Qoma geus nangtung sa zaidun zaid nafsuhu tegesna. Nah, tegesna pribadina zaid. Jadi dikuatan zaid teh. Zaid sebagai muakkad, nafsu sebagai taukid. Jadi lamun urang arek nganyatakeun gitu tentang seseorang tapi secara pribadi taku nafsu ngagunakeunana teh. Qoma zaidun nafsu atawa ainuhu. Qoma zaidun ainuhu. Nafsu ropa sabab zaidun genaon ropa. Tangan lamun dina naon dina muakadna gitu. Jadi dina ieu dina taukidna. Arek ngagunakeun nafsun sareng ainun tapi lebih ti hiji misalna 2 atawa 3. Maka
nafsun jeung ainun mah gitu kudu kana anpus atawa ayun. Misalna qoma zaidani anfusuhuma, lamun ku ainun mah qoma zaidani ayunuhuma. Misalna jamana qoma zaiduna anfusuhum, ku ainun sok qoma zaiduna ayunuhum. Nah, eta lamun mudakar. Lamun muannas, lamun muannas. Misalna hindun sok qomat hindun nafsuha. Nafsuha. Atawa lamun ku ainun ainuha, qomat hindun ainuha. Lamun berdua qomatil hindani anfusuhuma, lamun ainun kumaha qomatil hindani ayunuhuma. Aina lamun jama qomatil hindatu anfusuhunna, lamun ku ainun qomatil hindatu ayunuhunna. Tah kitunya. Misalna di ayeuna lamun eukeur nasob, ayeuna ku laqitu, artina laqitu teh bertemu. Laqitu Zaidan nafsahu, atawa ku ainun laqitu Zaidan ainahu. Laqitu Hindan nafsaha, lamun ku ain laqitu Hindan ainaha. Laqitu Zaidaini anfusahuma, anfusu jadi anfusahuma. Laqitu Zaidaini ku ainun kumaha ayunahuma. Jamakeun ayeuna laqitu Zaidina anfusahum, lamun ku ainun laqitu Zaidina ayunahum. Misalna eukeur khopadna, ngagunakeun rogib tupi. Rogib tupi artina aku suka. Rogibatu fi Zaidin nafsihi, rogibatu fi Hindin nafsiha, atawa ainiha. Jadi lamun muakadna nya rupa nasob khopata, maka sebagai taukid oge kudu nuturkeun. Taina lamun ngagunakeun ku kulunya ajmau. Ari kulu jeung ajmau mah ieu mah pasti keur naon? Keur seueuran kan? Pasti eta mah. Ra'aitul qauma kullahum. Ra'aitu geus ningali kuring al qauma ka kaum kullahum, tegasna sadayana. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, kaula ngaliwat ka kaum tegasna sadayana. Taina misalna ra'aitun nisaa kullahunna, marartu bil qaumi sarua eta majma'ina. Ngan aya pengikut akta'u seperti abta'u jeung absa'u, tadina pengikut ajma'u mah sarua artina mah. Tah jadi ari taukid mah geus tangtu naonana lapad-lapadna. Talamun aya kecap-kecap eta nya ta eta teh ngaranna teh naon? Taukid. Ngan dina ketentuanana kudu mengikuti dina barisnya, dina rupana, nasobna,
khofatna sareng marifatna. Anu matak disandingkeun geuning tadi teh. Tuh. Lamun nafsun sendiri makan jadi nakironya. Tapi lamun disandingkeun jeung domir mah itu jadi nafsuhu, nafsahu, nafsihi. Wallahu a'lam bishawab.